Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsira. Wassalatu wassalamu ala man ursila basyira wa nadhira. Sayyidina wa habibina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sahibil mu'jizatil kubra wa ala alihi wa ashabihi kiramin barara. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Wa qala musannif fi kitabil awamil mazala rasulus shadiqan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu wa habibuhul karim. Wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil akhinal kiram. Pembawa acara dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu pertama kusim kuring dipihormat, mudah-mudahan sing dijadikan pamimpin kurang sadaya di masa depan di bidang agama, amin ya rabbal alamin. Para siyukunal kurama, para alimil ulama, para kiai, para guru-guru sadaya, bil khusus kasepuhan urang anu ti Pasir Tuhur, Abah Haji, oke, para kasepuhan di masing-masing tempat sanaos ditata satu persatu namina, insyaallah tangirangan karena rasa hormat jeung taat sim kuring kasadayana. Urang doakin mudah-mudahan ya alimil ulama, guru-guru urang sadaya ku Allah sing diparanjangkeun yuswana anu barokah, sing jalembar dina rezekina, ditebihkeun tina sagala pancabahayana, ditambih keberkahan ilmuna, ditambih jamaah, ditambih santrina, nu utami sing ditambih keikhlasan karidoan dina hatena pikeun nyaya kurang sadaya menuju cita-cita anu utama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer min adnal wilayah ila a'lal wilayah, bil khusus Bapak Kepala Desa beserta jajaran, kurang doakin mudah-mudahan di nararaga ngemban amanah masyarakat anu hakikat amanah ti Allah, sing diringi taufik beserta hidayah sehingga bisa membawa daerah menuju baldatun thayyibatun warabun ghafur, iman aman uman amin, tata tentrem kertora harjo imadya mangun karso ing karso sum tulodo, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sadayana jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, pamudana, pamudikna, jadi wiji-wiji anu kusim piring dipihormat, mudah-mudahan sadayana sing diangken umat Rasulullah di akhirat kenging syafaatna, amin. Oke, bil khusus ke warga masyarakat kampung Cipecang Girang anu dina saat ayeuna parantos berkorban material, cik bahasa kasar namah doang na ieu anu teu gablege gagablegan, anu perem ge bebentaanan. Mudah-mudahan naon rupi anu parantos dikurbankeun sehingga jadikeun sababiah urang dieu sadaya diangken umat Rasulullah kenging syafaatna asup surga beserta Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Bapak-bapak hadirin sadayana rahimakumullah wa hadakumullah. Waktu mah ngaburitan bae ya Pak. Mantap sim kuring ya Pak Haji Kasan norostos bae. Sebab naon lamun geus jam 1 pan jam 2. Geus jam 2 eta jam 3 mah. Ngaburitan bae. Ngeun kilang kitu sim kuring angkat jempol ka urang warga masyarakat kampung Cipecang Girang dari Luguan Kual Mukarom ke Jahrit. Da ieu insyaallah mangrupikeun masyarakat anu kabagjan. Naon sababna? Nu pertama sabenerna mah ieu pada urang nabae ulah loba omong kasasahanya. Pada urang nabeh ieu mah henteu sakabeh tempat eta lain sosoheureun sim kuring. Henteu sakabeh tempat ku sim kuring didatangan bah sabenerna. Kula memilih eta tempat. Teu sakabeh tempat didatangan kajian cenah eta sararugih masyarakat na bagus jalana otak tempatna teu didatangan sabab kula mah ukur ngadatangan ge kanu ngondang doang. Ya alhamdulillah diondang tadi hari jadwalna masa bernama tadi nama isuk-isuk ya dirobah cenah geja ibu-ibu hayang tas dohor. Pemayangan cek sim kuring. Nyageh panitia mah tadi tia padahal mah waktu matangeh keneh geus ngagegero sim kuring laju na sim kuring lempang ka dieu teh nyetir sorangan bah lain ku ngirit ieu. Supirna hees keneh mopoeun. Mun ngogi mopo mah mopo kula sabenerna mah ngeun kula mendung eta nungguan supir kula lagi bisa ieu nyupir derek bae ka dieu. Orang datang ka dieu can kumaha eta kalakuan Ki Jahri model kitu. Eta kabagjan nu kahiji eta urang dieu. Kabagjan nu kadua setiap jalma anu nyiapkeun kadaharan jeung inuman anu tujuanana pikeun takdiman li maulidi. Ieu teh kuring ngutip keterangan ti Syekh Ma'ruf Al-Khurqi, man hayya atau aman sahabae jalma anu nyadiakeun kadaharan. Tamantak ibu-ibu meureun menta tas dohor panu capek mah lain bapak-bapak ieu sebenarnya mah. Ieu grup nu ieu ya. Grup ibu-ibu, bapak-bapak nama atuh naon geus menjeut kotok mah didinya mah ngenyotan matra. Ibu-ibu mah ti keur peuting keneh nyabu-nyabutan bulu kelek. Anu potong kotok mah tuh nyabuan bulu kelek burung lajuna mah. Nyadiakeun kadaharan ti beurang keneh cik emak pan kasalaki aya kotok jago panggedean di mana nyoh corna ieu ja urang jag isuk neuk muludan cik salakina ugu sok nyoh cor diburi imah eta dina tangkal buah molena kepenting mah kudu diala atuh kudu nu nyorot di handap jaing enggak dinaikna bari moal baterai mah ku kami disorot ti pamajikan anak ku maneh nu naik tangkal penting terekel salakina naik kaluhur tangkal buah sorot sarboah cenah jaing ragat sorot dan ku sarboah kotok na pelebah mana aja teh kada ku aing mah nyalolong eta ku maneh padahal kami mah hulu lagi ngeluk bae jero samping ku maneh orang salah nyorot secara mah dia cenah lain hulu kotok eta mah jurig dia eta geus siap nyadiakeun kadaharan ti dinya nyinaon wa jamaah ikhwana ngumpulkan baraya, ngumpulkan tatangga nek nginjem HP mah nek nelpon dulur ti ditu ti Ciendes supaya jagi suka dia ngan mama hayang video call anu adu banget teh telepon sarboah kurang Cipecang teh keur nyenaon dia atuh keur narima telepon teh teh keur nyenaon atuh keur nelepon tuh aku gitu naon nu adanya diajak isuk contoh kalau murai ayeuna gitu aing mah muludan tuh aing mah keur nyabutan bulu kotok eta si HP disorotkeun kana kotokna teu nyahoan ini mah mun video call mah kamerana nyahareupna ka urang lain ka hareup sedengkeun mah nyambutan bulu kotok bari ngongkong teu make calana cik sarboah teh aja lain bulu kotok pada labi menta penjempet amat goreng nyorot kana bulu ku maneh ngumpulkan dulur tidinya wau koda sirojan munti penting teh mangahurungkeun lampu munti berang atuh masang panggung oh dia mau temaannya
pengen minta foto kakulah. Biasana nu sejen mah minta foto kirnya jam banner ieu mah eueuh temaan dawana naonan nan teu boga duit teh kak urang Cipacang teu boga duit anu alasannya tak sok buku cenah kiai teu kaburu kumaha dia ngomong bae ulah jujur mulu dan ongkoh dia teu jujur Kangjeng Nabi ge sidik sifatna dia ngebohong. Aya biasanya diburi gambar masjid, gambar pori, gambar ceramah tidinya tema ieu mah kosong molong geus temana urang kosong bae beuteung meuseut berang ieu banyak kosong bae temana. Ngeunaheun kana ceramah mah bebas eueuh temaan mah ja eta aya tema teu dibahas kurang karunya ka panitia. Nyieun ongkoh kurang teu dibahas ieu mah eueuh naon lajuna morai kadut teh burung lajuna. Hadirin rahimakumullah, sanggeus ngahurungkeun lampu nyinaon wata jamala ngagagah eta urang pake mak pakaian pangbagusan. Mana dah baju aing kul kamari lebaran simer teh simer. Ja kamari mau sim-simer grup ibu-ibu mamantak salaki nalamun terahum ban serau. Wata atoro make minyak sengit disemprot lipen segala macam dipake lucu napa eta grup nu eta lamun geus make lipen eta doang bujaya nyantokan tai atuh geus diratakeun teh liplos lipen di dieu pan eta si bibirna di adu-adu teh bibirna dalakeun ku kakak pambejikan kakak nu make lipen ke geus diulas di kieu-kieu kak doang bujaya nyantokan tai sina rata cenah mangga kena naon ngan tujuanana tak diman limolidi pikeun ngagungkeun karena kelahiran Kangjeng Nabi. Naon jawabanana balasanana ti Allah cik Syekh Maruf Al-Khurki jama Allahu ma'al furqatil ula minan nabiyyin maka urang dieu bakal dikumpulkeun bakal dihijikeun bakal dibarengkeun jeung kloter pertama masuk surga na Allah minan nabiyyin nyatana ti golongan para nabi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah wahdakumullah kedeng deui jam 4 mah urang ngajina 3 angka sabab naon kula ngaji angka eta urang kuari hubungan jeung angka sebenarnya yaitu tanggal kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta nu ngajajal salon tukang sound system sok sampai angka sabaraha ngitungna coba sampai angka 3 tes 1 2 3 balik deui kan tes 1 2 3 laju mun Agustusan nu balap 4 kudu ngomando na sok sabaraha angka sabaraha eta berebeakna 1 2 3 telok nyampe 4 telok nyampe 4 geus urang kuari mah ngaji angka bae nu penting mah balik mau berkat we Kak beneran kunang sabab eta pakat berkat jadi momok buat tuan rumah ieu kuari punten hadirin loba tuan rumah anu kaisinan muludan kuari eta jamaahna meledak anu geus nyieun 3.000 teh cukup ieu mah piraku saeutik kan kurang Cipojang teu kacukupan sampai nu kula dikurangan pirakunya ai kula mah teu butuh sabenerna mah Ki Jahri amplop kula mah teu butuh berkat teu butuh ngan ukur barang bukti ka pamajikan mun kula eta tas tinu muludan tuh berekatna ieu amplopna datang ka imam mah kula mah berkat telok ngadahar amplop telok nyekel geus eueuh teu nyekel bahkan dahar ge tadi kula memet ka dieu atuh jeung sarimika ai kudu hayang nu kitu bosen santri kula bae tandok di Saunggardu ngaralayah bae kuari sosohorna teh si budak tadi ngadahar Pak nu penting menang berkat ngan berkat eta lamun urang ningali kana kisah anu terjadi di zaman Imam Syafi'i eta Imam Syafi'i pernah berkunjung ka muridna Imam Ahmad bin Hambal kacengkul Imam Syafi'i teh hiji imam anu waro anu sufi anu apik dina barang dahar di berang puasa di penting ibadah tapi suatu ketika manehna nyaba kana Imam bin Hambal datang ka imah muridna eta anak parawan Imam Ahmad ngaran kadatangan ku guru bapana nyadiakeun kadaharan sagala diayakeun barang deuleu daharna Imam Syafi'i eta Imam Syafi'i hade ku gembulna nambah deui nambah
deui ane aing macena ulama gede gemul dahar kieu mentak kiai mah telok pati dahar di mamana ge sabab naon bisa diomongkeun ke masyarakat. Hadirin nanya ka bapana, Pak eta guru bapak bade teu gemul dahar kitu kumaha eta malemak kiai cenah tukang ibadah gemul dahar neng mah lain kelasna. Mantak lamun kiai ngelaksanakeun hal aneh ulah gede dicabat bisi lain kelas urang. Hadirin engke dibajakeun cik Imam Syafi'i neng nu mantak mama daharna gembul sabab kadaharan dicadekeun ku alim ulama ku jalma soleh yakin kadaharan anu halal maka eta kadaharan anu halal adalah obat pikeun sakabeh panyakit. Mama loba panyakitna maka mama loba barang daharna sangkan naon sangkan panyakit anu aya di mama leungit kabeh mantak loba barang daharna tah ieu ge disebutna berkat mustaq dina barokah resep teresep beki teu beki hayang teu hayang datang ka imah sesegeun aya bahasa sesegeun mirasa eta ngomong sesegeun mak boga salaki tukang salingkuh datang ka imah sesegan salakina tukang ngabohong sesegan tukang nganjang sesegan nganjang keneh bae kiai cenah bangke salakina hees mak nyaran tinta paranti pemilu nyata tinta paranti pemilu mun geus nyolok sok dicewelkeun jempol urang kadinya maksudna supaya ulang nyolok di TPS nu seje sebab geus aya tanda maka salah kita teh anu tukang salingkuh tukang anjang ka anu rangda engke tipeuting keur hee singkapkeun sampingna barangna colek ku tinta pemilu begitu nok nyolok anu sejen moal ditarima sabab geus aya tanda. Kakak boga pamajikan carewen ngendor teuing sabab nu ieu mah geus setelan dealer carewen ulah embung-embung boga pamajikan Imam Yazid Al-Bustami seorang gedengkot ahli tasawuf baheula eta horeng mah diangkat makin tinggi derajat kewalianana kusabab boga pamajikan carewe sak ieu nu kieu bisa ngajadikeun wali ka bapak-bapak. Suatu waktu eta Imam Yazid teh teu kuateun kusabab di imah teu kelem ngecempreng benu ieu mah sabab ieu mah pan lamun angka yang ngaji angka lagi ngaji angka ieu eta awewe mah pan ayana di posisi kedua lalaki heula Nabi Adam tidinya ayana awewe ibu Hawa mantak sejarah mulai aya kata-kata sayang semenjak ayana ibu Hawa kerjaan ibu Hawa mah eueuh sayang-sayangan sababna memang ieu mah paranti nyayang lalaki tidinya ngadian di korupsi sahurup jadi ayang eueuh sahurup gosipnya sahurup jadi yang di korupsi sahurup deui jadi ai. Nah, engkena ai eta lalawanan jeung beb. Ka mana ai ka dieu beb. Mereka eta cenah ge sejarahna tadina kotok ngobrol jeung bebek. Cik bebek teh ya nanya ka kotok. Pan kotok bahasa Indonesia na ayam. Ai ka mana ai cik bebek teh. Lanjut cik ayam ka bebek kesini beb. Mantak lamun aya pamudi jeung pamudi ayan bebeban berarti keur kokotokan bebek-bebekan. Ieu nu kieu posisi kadua dalekeun sato anu mirip angka 2 hiji bebek 2 soang. Nya, mirip jeung angka 2. Mantak awewe mah mun teu yuni bebek, mun teu yuni soang. Ai bebek aya 2, ai bebek kosta, ai bebek jangkung. Dah lamun aya awewe ieu ngawek-wek bae yakin eta yuni bebek jangkung. Mantak nu kieu mah neuk ngariung mulu dan ngabril di jalan jeung babaturan wek ngobrol wajah neuk ka pangajian wek keur ngaji kiai menerangkeun ka mana jeung batur wek datang ka imah tas beres pangajian ka salakina wek yuni bebek ieu Kak yuni entah ngawek mah yuni bebek kosta ngawas-was bae bebek kosta mah Pak ieu kana ngomongkeun batur pan beda ti lalaki. Kadang-kadang salakina diomongkeun ka babaturanana. Salaki aing mecan teu doang salaki dia. Atuh meuti kumaha dicandungeun tanya. Meuti ku sarua. Jadi dicandung. Salaki aing mah teu doang salaki dia. Kadang-kadang balikeun ngaji ngomongkeun kiai nu magah. Aing mecan lamun giliran Ki Jahri besok teunuh aing.
kumaneh nu tunuh kiai nu disalahkeun nyambung tah cik ulama teh nyambung leutik-leutik aja kecuali lamun kiai nu magahan ngeluk manehna henteu karak nyalahkeun kiai da kaharti ieu mah kiai mah magahan kumaneh tunuh kunaon ngomongkeun kiai abad itulah Yuni bebek henteu Yuni bebek mah Yuni soang bohongna lojor jadi kajian kadang doang nu ngadengikeun ka salaki eta ngeluk paling menuk nyorok kanyut ka kadang-kadang dalam beung batur di pengajian ge balik di pengajian bebe jaka salakina kakak cenah sarboan pongkorang geus nama dia panjang apa di tempat besong ngangkat aya ija ngaji teh dalam beung batur cik salaki wajar eta malah Yuni bebek jertai ulah dipancetkeun bae urusan sebab naon Imam Yazid Bustami baheula eta teu nyahoeun mun diangkat derajat kawalian teh bukan cuma sebatas karena ibadahna hiji waktu Imam Yazid teu kuatkeun buka pamajikan cerewet mabur ka leuweung nya kutawawa datang ka leuweung keneh ge aya jelema anu aribadah di jero guha beungeut lagi harurung awakna harurung ku saking cahaya ibadah cik Imam Yazid beunang kula gabung ka dieu mangga cenah ari kuat mah gitu lain dia doang kieu ti urang ti penting ibadah bae maca Quran salat sunah salat wajib laju iraha barang daharna kami malah mun hayang barang dahar tuh fungat leungeun ka luhur mentana ka Allah ya Allah ku kaberkahan kabagusan kasabaran Imam Yazid Bustami turunkeun kadaharan ka kami datang teu nyahoeun eta mun eta Imam Yazid Bustami nu datang tadi ku keberkahan kasabaran Imam Yazid Bustami cik Imam Yazid Bustami kasabaran naon aing sampikeun pake tawasul kumatur begitu balik deui moal enak balik deui ka imah assalamualaikum biasana eta pamajikan carewet bapak telok nemalan ka salaki sabab lamun pamajikan polomo mah lamun salaki seuluk salam eta pan bukakeun hordeng tadi deuleuh heula oh cenah hayang diduduh saya mah nuk nipu kami gandeng dak cenah ka anakna ulu ditemalan bapak dararia hayang diduduh saya mah baru nu salam kudu saya mah bae meureun nya jadi temalan iya mah cenah ge mah assalamualaikum cik Imam Yazid di temalan hade ku lemah lembut nanti ya biasana mah cerewet tapi ieu mah beda ti sasari lemah lembut ditanya ke Imam Yazid pan dia robah ieu kuari mah jadi kieu bahasana lemah lembut sopan kieu cik eta pamajikanana rahasia kula geus kabongkar kuari sabab kula diutus ku Allah pikeun naik ke derajat kawalian ku maneh kula teh pura-pura jadi awewe carewet ku maneh sabar mata lamun kurang boga pamajikan carewet pelihara dan lestarikan kecarewedannya supaya orang bisa jadi wali jeung deui ka ulah coba-coba debat jeung nu model kieu moal menang sejarah mencatat belum ada lelaki yang pernah mengalahkan awewe dina debat moal aya awewe mah menang bae kaparet beta omong salah di ka mamana ge wahyu ti jurigna lancar ulah coba-coba mata Rocky Gerung apa Rocky Gerung ge jahri Rocky Gerung teh kan ahli debat di Indonesia moal anu mah hieur kali Rocky Gerung mah kabeh ge ahli filsafat menang bae tapi munahna eta teu boga pamajikan disebutna ge bujang lapuk naon sababna lamun aing boga pamajikan pangkat aing sebagai ahli debat bakal kalah sabab aing boga pamajikan mangkin ku pamajikan di debat aing moal bisa kukumaha mantap mana terbuka pemajikan eta ahli debat eta ulah coba-coba ngadebat sabab lamun geus anu debat engkena bahaya bisa terjadi kemarau ekstrim naon kemarau ekstrim berbahaya anu teu bisa diprediksi ku BMKG teu nyaho sapiraha kemarauna jeung moal rebah ku salat istisqa ka garing ka yakin lamun ieu geus kecewa geraba pada tah lodo ka garing BMKG cuma bisa memprediksi sabaraha minggu buah garingna eta. Padahal badan meteorologi dan geofisika moal bisa. Salat istisqa ka babaraha jongkolokan ge moal rebaka garing bae. Dak ulah garing sabar bae lah jar teh. Daripada garing mah beneran. Ulah. Ieu kula neuk ngaji angka hadirin. Ieu angka tadi teh anu ngajajal salon 1 2 dan 3. Kenapa? Karena ada satu rahasia. Nabi Muhammad SAW identik dengan angka 12. Beliau lahir tanggal 12, wafat pun beliau tanggal 12. Bulan yang sama, selalu di angka 12. Ada apa dengan angka 12? Hadirin, ngen memeh kurang berbicara karena anu bau-bau agama. Memang lagi angka 12 mah keramat ieu kan. Sebab naon eta cilaka pamparahan, cilaka sabaraha coba. Cilaka sabaraha? Cilaka
Ibu-ibu samara dinu hajat panglepan saka samara sabaraha? Samara 12. Lamun urang tenangan penalti main bola sabaraha pas eta pemuda? 12 pas. Yakin angka 12? Baik, angka yang sangat keramat. Sebab angka 12 itu tersusun dari dua angka, angka 1 dan angka 2. Angka 1 apa? Angka 1 itu adalah kode. 1 itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada angka sebelum angka 1. Allah memang angka 1 bawa kana naon? Aya ge 0 atau 0 malin angka dusun kosong eta. Mata Allah mah sifatnya tidak ada yang mendahului Allah. Allah anu pertama. Teu aya lebih pertama daripada Allah. Angka 1. Jelema berprestasi sekolah pasti nomor 1. Balapna kencang juara 1. Identik dengan kehebatan, itulah angka 1. Angka 2 apa? Angka 2 itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi. Kenapa? Karena sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala ngadamel 7 lapis langit, 7 lapis bumi jeung sakabeh isina, nu pertama didamel ku Allah tina cahaya Allah adalah cahaya Rasulullah. Anu jadi cikal bakal timbulna angka 3. Jadi, Rasul anu pertama didamel memeh hayana naon? Memeh hayana naon? Nah, tidinya tas angka 2 adalah angka 3. Angka 3 itu hasil gabungan angka 1 dan 2. Mulai angka 3 bujuk-bujuk lamun tadina angka 2. Mulai angka 2 lamun tadina angka 1. Dalil akli moal aya ulang jeung sakabeh pangeusina, moal aya nabi lamun tadina Allah. Ayana urang ku sabab ayana nabi ku sabab ayana Allah. Laulaka lama khalaqtul aflak. Jikalau andai kata bukan aing nurunkeun anjeun Muhammad ke alam dunia, tadu mukuk haram dempak puyuh ore tak-takan ini aya kajutan aing neuk nyieun dunia jeung meusina. Moal. Jadi urang teh angka 3, urang teh syukuran ka angka 2 jeung angka 1. Da urang moal aya lamun angka 2 Kangjeng Nabi ge moal aya lamun Allah Subhanahu wa ta'ala. Mantak wajar kurang Cibocah ulah koret-koret teuing eta hirup eta harta milik ti Allah, pake takarub deui ka Allah, pake syukur ka Allah. Sabab kullu nikmatin la yataqarrabu ila Allah fahiya baliyatun. Setiap nikmat ti Allah naon bae eta mah anu teu pake ngadeukeutkeun diri ka Allah, nu teu pake ibadah ka Allah, nu teu pake syukur ka Allah, maka eta nikmat berubah jadi balai pikeun urang sadaya. Naudzubillahi min. Urang contoh kedon bila tamsil lamun dak atamsil duhul qawaid. Mun cenah nikmat bisa nangtukeun urang salamet jeung cilakana di alam akhirat. Di dunia ge bisa buktikan. Aya hiji jalma ngalaksanakeun hiji perkara nu dilarang ku agama, eta jelema maling motor barang keur maling kapanggih ku masa lupat manehna mentok eueuh jang lupat aya ge tanggal kalapat. Akhirna eta jelema nerekel ka luhur kalapak ngeun sendalna dituna di handap. Begitu masa datang ka dinya tulak cileuk eueuh pan ieu si ieu ka mana ieu lumpatna, kasorot aya sendal sarampasan dina beuti kalapak. Begitu ayah sendal di handap berarti ayah di mana di luhur, disorot ka luhur nyabai ke nangkel dan nyumput di luhur. Cik masak teh atau turun dia disensor ku kami tangkal kalapan lagi. Teu turun dia dibeli locok ku kami ti handap. Atau wah di jalan turun ku manehna. Akhir datang ke handap genjur ku masyarakat digebugan. Gara-gara naon eta? Gara-gara sendal milik kenaka dipake doraka ka Allah. Genjur eta tuh. Tapi ayah jelema kali nage telok ngariung, telok kukumpulan, ngan berhubung dia mamuludan, gitu. Setrum Rasul mapan kencang ya, gitu datang, timah mana dia datang, sedengkeun manehna telok ngariung, jelema telok kukumpulan masing sari selebritis kak, sari pada neleukeun bae, padahal mah batur teu neleukeun teu naon, perasaan urang doang, ngaran murid anyar ieu kan nya, sok isin murid anyar mah. Kumpaan kimpan manehna nyar tempat lagi nyar nu nyumput teh di mana teh anu teu didiukan ku batu didikon ku maneh horeng urut iris di luhurna beus pan jubur akibat pola sorangan eta manehna ngariung berhubung teu tutur diuk kebal di pangajian ari ngaji mah pan kabeh ge hulap ieu banyak padahal mau pi hulapeun tinggal ngadengekeun ngomong ge teu kudu eta anu hadir teh anu anyar keneh ngaji diuk nyaran anu juruk nu rada poek berhubung cangkel nyarane kumaha pan nyarane eta peci ngaganjal kana tembokan maka pecina dibuka dia subkeun kana turna ka dia manehna nyarane pas palawari panitia babagi berkat buru-buru hayang gerangeus
kada leku palawari mah tadinya jelema dua. Jadi hareupeuna hiji make peci. Nu diburi uluna aya berarti mawa anak ieu si cenah ngariung. Akhirna besekna ge baskomna menang dua Kak. Gara-gara peci dipake ibadah. Gitu. Mantak urang ge ulah korek di jalur nama. Iya mah kadang-kadang anu teu gablek ge gagablegan nu gablek gogoblogan. Wah dengekan. Dengekan anu korek eta kumane lamun diibaratkeun sato kumane mah kebo. Nu sugih mah kebo. Ai kebo eta pan gede Kak. Coba kula nu nanya, eta tai kebo sagede tai naon? Segede tai kebo. Gede talati kita tai kebo. Gede Kak. Ai nu masakat mah nu miskin ibarat hayam, ibarat kotok. Kotok ngising sagede tai naon? Sagede tai kotok Kak. Moal mungkin kotok ngising sagede tai kebo. Nah, neulekeun kebo cager jeung teu cagerna, neulekeun keur ngisingna ulah keur nyatuanana. Keur nyatuan mah bisa jadi manehna keur hayang barang dahar, aya nu cemi, aya nu gemul, ulah dideulekeun. Neulekeun cager jeung henteu kebo keur ngisingna. Lamun ieu kebo ngisingna sagede tai kebo berarti kebo normal. Sabab kebo ngisingna sagede tai kebo. Tapi lamun kebo ngising sagede tai kotok ya. Masalah ini dia. Masalah Kak. Lamun aya kebo ngising sagede tai kotok, yakin ieu kebo gering mun hayang karah geura dipencit. Nu sugih mah ibarat kebo hartana ge ngabadeg, ulah serap ku pakaya eta hirup urang. Komo jeung sirikna, neula jabatan luhur ulah serap deulekeun pengeluaran sedekahna. Kajian hartana ngabadeg ari sedekahna telok mah teu gagah teuna. Teu pake ka sirik, nang sirik anu koret. Sirik mah kanu barahan, kanu dermal. Anu derbawat, ieu mah jelema sugih jeung urunan hayang salojeng nu masakat. Atuh dia berarti kebo ngising tai kotor. Tanu sugih teh cager eta nu kitu. Kebo jeung ngising sagede tai. Ai kotok mah meuting kual ngising sagede tai kebo talina ge leutik. Yakin sagede tai kotok balik kudu hayang gede manehna mah ngeun kamampuanna sakitu teulihna ge lemet ieu. Teh ibarat Kak. Harta moal dibawa lamun urang teu sedekah. Demi Allah bae kula ngasumpahna ge. Sabab bedana nu hirup jeung nu sugih jeung nu miskin eta keur hirup doang. Bohong nu sugih mah mun awewe pakurawat doang kabel telepon. Bohong nu masakat mah kosong doang lapangan alun-alun sama dikun. Nanaonan. Tapi eta keur hirup doang. Ketika ajal tiba, si nu sugih pamajikanna maot, eta kongkorong jeung gelang anu dipake keur hirup, yakin kabeh ge bakal dibukaan ku salakina, ulah ratusan gram, anu 1/2 gram sekalipun bakal dicoplokeun. Geus pae mah beung nu miskin jeung nu sugih sarua tinggal bohong kosong. Telok aya nu sugih beungna pae dijeukeut jeung emasna moal aya. Tak urang ulah kudu sirik mah, urang mah syukur bae ku boga beheungna ge nya. Jang naon emas loba di beheung eueuh. Nu kitu bae, nu penting urang mah boga beheung. Itu bae beheung eueuh, emas ngabadeg nerap di mana. Batur bae deuleu batur imana bagus tingkatan bari jeung marmer urang mah imah amben tina awi. Aya hikmahna kabeh ge si itu mah hayang kieu ngisi kudu lumpat ka kamar mandi Kak. Kadang-kadang leueur labu be urang mah kieu atau kudu lumpat ka mamana karena ge imah amben ieu jadi pemampun jadi urang mah kieu. Tinggal nyuaikeun amben bae wer we paling anjing dia na kewewengan. Jadi bae imah batur mah keteralis ramna ge pageuh mun kahuruan sia tah mah tere pae. Nan sababna keluarga rarati kahalang ku teralis urang mah bilik bolong beucuk mocor-mocor peureuh. Batur mah hayang tiis ge make AC make kipas angin urang malik asup angin Kak. Begitu kahuruan orang mah teu kudu gati-gati bilik rombeng ya tinggal dengar bae jeger ge lumpat salam. Di penting belum imah urang teu dikunci aturan nu pakarempan nu paling eueuh. Ngeunaheun sagala ge hadirin ya. Jadi eta di alam dunia teh lamun hayang kabawa ka alam akhirat pake jadi urang angka 3 urang teh aturan ka angka 2 jeung angka 1 eta kotok lamun urang pangkat mah jeung urang ka posisinya.
angkat tilu mata mana karek dulu dan ditanyakan kurang kotok tok iya dia kau enak dipencit tok nek dipencit jadi asal jeung aing angkat tilu urang syukur ka angka 2 kanjeng Nabi jeung angka hiji Allah eta kotok ngeluk di kotok ngok mun bahasa orang mah mangga begitu dipencit tetep lapok pada kotok ngamuk teh nya orang eta lain marah eta kotok nyanyi eta kotok atau-atona kumaha nyanyi eta kotok cik kotok sik asik pake muludan sik asik bakal dihakan kudu make sorban jeung ku kabehan eta cik kotok percaya katanya mau nyaho teh mata kula besok meneleukeun mama gupron nyahuan kana bahasa kotok lagi bisa nggak bohong mah atuh bahasa sirem gitu bahasa cacing munyak lagi bisa bahasa kotok gitu ta sik asik kurang kita cik kotok urang mah manusia makin banyak nikmat kudu loba syukur jasa lamun nu loba nikmatna kudu loba syukurna batur mah saeutik nikmatna wajar bae syukurna teu pati oge tapi lamun nikmatna loba maka syukurna ge kudu loba jelema mah makhluk Allah anu kalimatna paling loba bahkan dijadikan makhluk Allah walaqad karramna bani Adam untung urang jeung jelema makhluk Allah anu paling mulia dimuliakeun lain ku jelema deui tapi ku Allah Subhanahu wa taala eta kotok jeung bebek sabenerna mah sirikeun eta ka jelema bahkan pernah suatu ketika eta kotok curhat di medsos zaman kali mah kotok ya boga akun www.kongkorongok.com jik eta kotok ngomong kieu cuk ieu mun zaman kali dina Facebook gitunya atau dina Twitter dina TikTok gitu mantap ulah gagabah ngupload nu teu ararena kan kitu malah terkenal bae ieu teh cek kotok teh kieu ngomongna aing cenah panghewaan ka makhluk Allah nu ngaran jelema cikotok kieu cikotok kula mah di tema ku kotok nu sejen aju kunaon dia hawa ka jelema dasar kotok dia teu mikir cenah atuh bayangkeun ku daria eta mun ngahareupan salametan karomena muludan eta urang naon jalan di sagalana beak dagingna di dahar tulangna di sop bener buluna pake ngagerel yang ceuli menimi rasa ieu Kak beneran kulitna digerejek jeung sajabina beak bega-bega cenah mantap aing mah jengkel eta ka jelema aruh endogna mah cenah urang cikotok nu sejen kumaha urang mah makhluk Allah nu ngaran kotok pikeun kalimatan jelema keneh aing nyaho kadinya nama ngan ulah licik eta jelema giliran urang cenah nyongcong pare paenan poe parena teh ageun mun keur moe karek esa congcongan eta urang geus dipalempeng eta ku sia eta pan urang mah kitu kadang-kadang kotok urang pare-pare urang girin karek esa congcongan geus dipalempeng mun disengkel suku batur padahal mah keur dikeparna ge sakumaha gedena teh kotok moal biasa bucuk harum Kak kan bae jamaraheun eta kotok parenganan eta sok dikoreh cenah atuh ngaranna ge kotok Kak gitu hujul mah ge sok ngoreh kumaha teuing kotok ge lamun ngoreh eta kotok sabab kotok mah teu bisa ngaberkat Kak mun urang mah bisa dibungkus moal dikoreh di tema ku sapi eta si komen di komen ku sapi ya komenan kotok mun kudu marah mah tok aing ka jelema mah cik sapi laju dia iluan marah cik kotok bayangkeun isuk sore susu aing dirancetan ku sia pan eta nu diinum kurang susu eta tah neuk Indomie milek neuk utang milek utang milek enak milek teh susu be pokona mah eta tina susu sapi rata-rata pan ngalana eta ku lalaki dirancetan teh diperas teh kitu isuk sore susu yang dirancet ya jumarah kunaon dia cenah jasa sarua dia di kalimatan pikeun jelema ge sadar kadinya nama ngan hayang nama ulah ukur ngarancetan bae ge gampang aing dikawin mah lamar-lamar cenah mah jablay kata kitab ya tong itu betak kurang menjelema masyaallah alhamdulillah nikmat urang mah Allah gede jasa nya ulah sia-sia geus jadi jelema jadi makhluk anu jadi makhluk pangeusi akhir zaman umatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi ai datang pang paneurian ari asup surga ke pangheulaan ya urang mah miheulaan umat nu sejen eta mah geus janji Allah ka Kangjeng Nabi waktu keur naik maot Kangjeng Nabi haram surga diasupan ku nabi sejen sajatan anjeun Muhammad nu pangheulaan asup nya kitu keneh haram surga diasupan ku umat nu sejen saeng umat dia nu pangheulaan asup saha nu teu marah lamun urang amplop antri bensin di pom bensin urang pangheulaan disalib ku nu teu heula yakin nang piling eta urang ngajar dia aing tadi geus cangkel
Dia main salib emang dia anak Jokowi. Kalau jangan kama mana orang ngomong nah. Tapi di situ mah moal mania. Kurang sababna. Begitu nyalip siapa itu? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Mantak nalika orang muludan ya muludan. Cenah aing mah beak saanu pokona mah aing mah. Hedengekeun kanu beak loba. Eta pengorbanan urang can sate kukuna jeung pengorbanan Kangjeng Nabi ka urang naon urang mah. Karena segala dicurahkan gitu tahu jeung pengorbanan Kangjeng Nabi ka urang cintana urang ka Kangjeng Nabi teu nempel sateu kukuna jeung cinta Nabi ka umatna ka urang sadaya sehingga waktu dicabut nyawa ge Jibril bejakeun ka kaula neuk kumaha kaya umat kaula engke cik Jibril tenang bae tah jawabanna nu tadi gitu. Gak haram diasupan ke Nabi Musa jen sajan Muhammad dengan harga haram diasupan ke umat jen sajan umat anjeun al anak ke nafsi jika yang Nabi lamun kitu mah kuari makula tenang hatena mah kacabut nyawa kula kawam ngadenge kabar gembira umatna bakal asup ka surga. Alhamdulillahirabbil pertanyaan anak sampeyan urang undur diri jadi sore ieu nya ieu pan Kangjeng Nabi teh aya ngan Kangjeng Nabi teh ninggalkeun pewarisna siapa alim ulama. Urang kudu nyontoh akhlak Nabi naon cik eta akhlak Rasul Al-Qur'an. Akhlak Rasul mah Al-Qur'an. Sedengkeun moal nyaho kana Al-Qur'an sabenerna kecuali Rasul. Mun Rasul nyaho kana Al-Qur'an sabenerna betul bisa. Bahkan kuari urang ahli tafsir saja bina belum tentu benar. Ngan geus ahlina, lain ahlina marajang dangdut jurah tafsir gitu bae. Apa denger di dia? Ya, ahli tafsir kudu aku ahlina. Ya ahlina di surah ya hadis kusaha jamual anunya kana mana hadis ku sahabat Rasul tidinya keluar tidak sahabat Rasul asar sahabat eta teh penjabaran tina hadis terus ku tabiin ku ulama timbullah sampaikan ka ayeuna kaul-kaul ulama nu dicantumkeun na kitab Basalafi seperti naon Syekh Asnawi Tanah Al-Bantani dan lain sebagainya anu diaji ku urang sapinahna nu aji ku urang kitab-kitab Rasul mentopik jeung sajabina eta teh gambaran tina asar gambaran tina hadis gambaran tina Al-Qur'an neuk nyontoh alak Rasul kumaha tolok ngaji mah dia maca Quran teu atuh bisa ngartikeun maca kitab komo mantak asup ke majelis taklim ulah sok ngedul-ngedul dia diajak ngaji ngomong anak kami macan menang topik hidayah laju dia neuk menang ti mana buku kami nganu daek ngaji can menang bae topik hidayah mah pas topik hidayah maka geus daek kurang berjuang daek ngajina daek ngamalkeunana ngeun teu sakur-sakur Pak mantak wajar kajian ngaji bae ongkong polongo bae jalan bener sebab naon can menang hidayah ngamalkeunana pamajikan urang tadi kena tas ngaji datang ka imam bentik turu ka salaki meni bentik-bentik eta tai naon coba ciku ka salaki atuh tai kotok heuh lain tai RT kurang tadi pijen ku maneh ha di pamajikan pan wajar bae lah can menang hidayah mun ku daek ngaji bege syukur benar urang daek ngaji lusur matak wajar aya jelema bodoh ngomong kieu teh lah dararia ngaji bae ge cenah kalapun teh bener keneh aing bener cik sa cik juri nusok ngaji cik dia teh bener atuh kumaha dia nusok salat lagi nusok ngaji belum tentu ka surga da kami mah salat jeung ngaji lain tujuan surga ieu jalan di Allah belum tentu ka surga kami ge ngan anu telok ngaji telok salat tentuna ka mana kan kitu pertanyaan ulah sok alasan can menang topik hidayah moal datang topik hidayah melalui kurir JNE moal oi mah kurir si cepat Ninja Express moal aja assalamualaikum salam paket naon topik hidayah ti hati Allah meti ku moal aja terus urang ngaji kaget timbul sorangan dia paling kenu ka imah urang mah paket naon sempak utang gitu melina panti Surabaya ieu suku tapo ge mau jeung mata pam jeung JR Surabaya sesurayu loba gaya zaman kuari mah ini ge make legging gitu Pak bari jeung dibureun aya ngaranna Hello Kitty hayang ngadupak bae ngejekir ala kurang akhir zaman hadirin Kangjeng Nabi diutus tapi kenal liu tamimah makarimal akhlak tingali kuari di medsos hadirin kejadian-kejadian mengerikan pemerkosaan pembunuhan dan sebagainya ada kini semerajalela generasi muda jaga ulah sampaikan ternaku arus virus akhir zaman sebab makin badieu tantangan makin berat sesuai jeung zamannya makin berat hadirin komo etapan zaman kuari mah nu disebut racun ruang madu pan kuari mah kitu eta nu dibelikeun kurang ka anak urang teh eta HP eta sabenerna mah gangguan gede eta lamun kurang anak urang teh bisa ngaji can kuat ilmu mah
tina ngaranna geus ka ciri jeung mito baheula mimitian eta mimiti tolol eta anak urang. Ganti ku opo otak polongo. Pipo aya deui pikiran polongo, aya deui lain opo lewat normal polongo deui bae. Tak gendang urang polongo ku ari eta. Nanti dibagi dibalik ari ngambalkan majurnya kiai. Nyinaon otak kanan HP bae. Otak kanan HP bae ngaji manu ti luhur. Allah leungit. Nu ti handap eueuh komo geus jauh jasa. Eta sakilang nu dibalik, komo teh nu teu ngaji ka. Ya pikiranan urang lain pikiran urang bae, Kang Jene lain pikiran main apa, pikiran umatna. Urang lain pikiran urang bae, pikiran anak incu urang. Masa depan kumaha ieu? Mas ulah di jalan lihat ti asupkeun ka pondok pasantren. Syukur belum urang kiai. Ganti we kiai mah eta kiai warasatul anbiya, deukeutan pepet terus kiai mah bila mana perlu kising dituturkeun bae. Ieu mah jeung kiai dong alergi teh ya. Tuturkan kiai itu bisa sholat asup ke masjid tuturkan kiai tuturkan sakabeh kalakuanana ulah gati-gati ulah beda orang ditanggung jawab ku imam itu beneran imam bareng jadi butung menang 2 rakaat mau ditahan ku aing kabedulan aing ieu laju na imam ngajrut kana kusen nu bodoh teh ngajrut teh kana kusen muntir imam muntiran masjid nyaran tempat kuku neuk ngisi nu bodoh nurutan oh muntir di bae doang cenah ieu disebut tawaf teh ge monya aya tawaf di Indonesia. Laju na imam mangin ubuni brek bengising mana kita yang ngising bebetenan laju nama tadi nana berjamaah sholat jadi berjamaah modal kan air berjamaah mah penasaran kak berjamaah mah dahar mirasa ngomongkeun batur ge mirasa berjamaah ieu ngaranna ge sholat mirasa kak termasuk modal ge berjamaah mah eta bakal mirasa eta suara taib bakal terdengar albatan marawis kudu ngomong. Demi Allah kalau musim panas jajal kakak ngising dulu catang di handapna cai opatan atau duaan ini cikiji plangplung blem plung banyak doang marawis ayo berjamaah mah ngising oke tak urang ge berjamaah ngaji ka madrasah ulah gati-gati ka kamu teu kudu urang tinggal ngadengekeun nu ripu mah kiai nu lieur mah kiai salah we ngomongkeun dolu nu dirun dunia sasar akhirat sasar doang kuari ngeunaan pulang ngeunaan kakak ayo kudu ngomong ngeunaan kakak serengid di handap kaca caplokeun geutis minuman beak pelenyun ngarokok pelenyun kula mah mana cai doang di luhur kaca caplok mah ditakih doang urang dia mah jeung keur ayeuna kita pernah kula cara mah bari ngadahar bobodoh mau teh ngosong nah mun kula ngabejan ka urang dieu awas ulah sampaikeun eta ngopi bari ngarokok haram hukumna teu beunang ngaji bae ongkos teu nyaho ngopi bari ngarokok haram buktikeun jajal bibir kakak nyempil rokok banjur kuci kopi betul rengek kanyut benernya atuh kakak mah ngeunaheun kula mah oh bener ranteng ieu mah bener ranteng masyaallah ieu doang kieu pan kahayang kiai ciksa kahayang mula takdir di pangeran eta makanya dihayang-hayang kiai eta jadi moal jadi tugas kabehan ke berfungsi masing-masing kula ngeunaheun bisa bapak aya kakak anu dihandap kula di luhur geus kula sok siling cawan ari nu luhur mere kalimatan kanu handap mere kalimatan kanu di luhur mah benar kakak dipon jeung pamajikan ulah siling carek aya di luhur mere kalimatan pilih mere kalimatan mah pada ngaran kula ngeunaheun pan ceramah anu ngadengikeun kakak ngaheulung geus seseureun anak aya nu ceramah coba jajal 2 jam kula ceramah tas adohor ti dieu oh ngadengikeun hiji-hiji acan cik ijah eta kieu teh geus kebal edanna jadi orang siring duku kalau ketika kiai ibarat supir ibarat penumpang ngeunaheun supir ngeunang penumpang ngeunaheun lamun aya saduana penumpang aya supir oh sempet kana biri teu lembang mobil atau supir ayah penumpang eueuh ka Bandura ka ditu jarah atuh gawe naon moal kabeli bensin aja tapi supir ayah penumpang ayah panjalan tangeuna kiai aya nu bodoh aya mata kamu urang ge sabab bonteng pekok ge diasupkeun kana kalung mah dirandeulina hargana sarua pekok padahal jeung lempang ieu grup pekok pan itu pekok grup lempang bonten ieu mah memang gitu nah sabab hal yastawiladina ya lamun waladina lamun urang mah pekok ieu mah lempeng lamun dipisahkeun dibeulina nu pekok mah kadang-kadang bees disebutna ge disedekahkeun bae cenah eta mah kudu dibayar gratis nu karieu mah mata wajib teu kabeureun besek nu kieu mah tapi lamun kieu teu kabeureun besek kawalat tadi ya lagi apa pekok ieu geus untung ku meunang bae ge Kak nasi bagus ngaranna aya teh geus teu meunang atuh inget ka nasi bae hirup mah
Langsung ganti-ganti tenget kana si pangarana wabil kode wasalimina ulai tal kumaha iman ka Allah. Iya kiai lempang kurang pekok orang membengkung tapi dihijikeun dina karung diborong ku pedagang sayuran hargana sarua kalapa bungas jeung kalapa BS aya diran mah dibeurina hargana sarua bae tapi lamun misalkan BS jeung bunga BS teh payu-payuatan kadang-kadang nu bungas nu payu maka orang ngahiji di pengajian jeung kiai alhamdulillah sabab cik dina taklim ulah ditanya hiji jalma naon kalakuanana deulekeun bae baturna moal aya bedana kumaha gabungna aya gabung jeung kiai maka nyen jawara urang duduh kiai kah ku lagi pernah eta ceramah eta ka hiji tempat diantar ku tatangga eta tatangga kula sama majikanna di Mekah laju mainna boga sorban laju ngatur kula make sorban make peci begitu turun dina mobil pangheulaan eta pada nyiuman pada ngagelentoran mana ge kula mah heuleuh bener ay kula teh nu salaman-salaman aja. Parukeun eta meureun kiai nu ceramah kitu. Ya Allah mantap kula ngabejaan dengkeun ulah buru-buru nyuman nan kiai anu karak datang. Urang mah aya kiai ti jauh ka meter kenal muni haripet cium tangan luhur hanap dibulak-balik, kadang-kadang cium kening segala macem, panggujug-gujug. Aya guru kumaha nu bagah sifat wajib, rukun salat, atincak sukuna. Kolong kan ya. Benar? Batu mah paling sejam belum tentu dipakai ku urang. Guru urang mah berang penting magahan, bari jeung dipagana barorok teh apa. Tapi sabar guru urang. Kadang-kadang lain ngaji bae pan, ka ngajuru-ngujuru pamajikan teh selalu suka baji kasar. Ka ditu. Tapi kunaon giliran urang kekikiran sukuna ge ditincak. Jang kiai ti jauh maka da meter kenal teh, ada harana ge dilaminating, dahareuna dilaminating. Make plastik teh luhurna nya. Dilaminating. Jang guru sorangan, demi alis jeruk ya nu buruk na dibikeun. Neuk di mana manfaat ilmuna kan. Tak ya deketan alim ulama warasatul anbiya insyaallah urang berarti sarua jeung ngadeukeutan Kangjeng Nabi. Sampai nu pernah sasalaman jeung ulama ci Kangjeng Nabi, sarua jeung pernah sasalaman jeung kula waktu masih keneh hirup di alam dunia. Sedangkan sampai nu pernah kontak fisik jeung kula ajelas tuma fil akhirah fil jannah, maka bakal diukeun bareng jeung kula di surga Allah Subhanahu wa taala. Geus lobakeun sasalaman bae jeung kiai. Panggih di mana sasalaman bae jeung kiai mah kajen geus terus bae ngepung kotok kiai dinya kantina dari dia. Assalamualaikum kotok lepas. Panggih dia assalamualaikum kotok lepas. Teh ku hayang loba sasalaman jeung Kangjeng Nabi. Itu ulah ganti-ganti deketan ulama ieu geus burit ieu Kak kula sebenarnya jam 5 kudu lombang deui mah teh ka Pijari ya aing mah heuh itu kunang kalau tak burit bari jam angel deui kula datang ka dieu hareng canjina naon eta kieu tah ngebohong bae yang mun buru-buru supir ge ditinggalkeun ngan jor teh kapanasaran ari eta babawaan angka ribunya kan sababna atuh pan kula na capek heula ka piraku kakak nu cicing bae hang angka ribu ya kakak mah senang bae geus urang ge alam akhirat lamun hayang angka ribu amal soleh kudu daek capek ibadah nya ulah yang bawa sabar di bawah akhirat amal soleh ibadah ketelok kalakuan koret atuh angka ribu naonna terus untung ribu lagi angkaan itu lama panjang angkana nya ribu nah gitu kakak mah geus cukup ribu na pekok ge aing ieu teh kan sababna geus untung akibatnya dari gabung jeung ulama ya urang deket jeung ulama mulai aya ulama moal jadi muludana ge nu bisa maraban lagi kiai doang mah ya lain kiai baca calangapeun teu puguh asal beli bae bener tadi calangapeun bisa teu bisa mah perwis bae kiai wajahu wasbili kumaneh mah aja dikepung hansip nya tahun mirip bae geus urang mah ku akibat deket jeung ulama gitu bae Kak deket dan anu bawa Kangjeng Nabi ulah jauh-jauhnya acara lain ulama eta acara jemtok udah jauhan nu ulama udah deketan sebabna eta acara goreng hadirin rahimakumullah adakumullah hampurannya kasadayana ibu geuring ngaganggu banyak kadang-kadang harap berkat lambat belaju nama menurut teh gitu ge kula ieu atuh tadi hampura kasadayana keur cenah bermanfaat mudah-mudahan alhamdulillah eta taufik dari Allah keur teu bermanfaat kasar jorok jeung sajebina eta terluka alpan simkuring ketara simkuring pun masa pawada makadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.